Bukadi Swidi, aduh ya teh nu ngageugeum mayang Sunda. Aya nu nyebatkeun di payun. Ieu mah nu kelo nama mayang Sunda. Aduh nu bae katingal pisan. Aya Bukadi alhamdulillah yang tidak disangkata ieu padewan. Pada Mak Abi teh biasa sok kontak-kontakan, terus percaya diri aya Pak Kabit, aya Bukadi alhamdulillah. Bukadi kuningakeun ieu kolaborasi dua wilayah. Potensi unggulan Cibiru coblong ieu teh dinten ayeuna teh. Libah sangar bicarana teh ieu dinten ayeuna. Insyaallah ngalangkungan ieu rada paralahurnya di bahasa Inggris teh aduh penguatan intina mah ini mah kolaborasi saja bukan di aduh. Janten ieu teh ide gagasan dari para kreator seniman untuk menjaga eksistensi dan konsistensi di masa pandemi. Nah, melalui karapan hari ini kita live streaming di Dapsenbut channel. Hikmah daripada pandemi, dapur seni gaduhan di channel YouTube. Alhamdulillah. Dapur seni unggul. Dapur seni. Nu sanes kayak gaduh. Mung tetes rada pede subscribe. Nah, Dapsenbut nembe 4.000. Kok gitu nah, jangan lupa like, komen dan share. Aduh, subscribe nu paling utami eta. Sampai acan season 2, sampai season 1 kolaborasi tari, penca, sareng rudal. Eta teh Kang Haji sami-sami seni siar. Ya. Seni siar dikuatan tadi endingna aya budaya lokal dalam bentuk tarian nyiru. Zaman kiwari aya nu apa nyiru? Nyiru. Apana FF jeung ML aja ayeuna mah. Oh gitu. Namanya teh nyiru, tari nyiru. Tangke kedah aya pengenalan pakakas Sunda. Naon disebut tetenung, naon anu disebut cuki ya. Naon anu disebutkeun bobokong. Ulah eta hiji mangsa aya di museum. Tak perlu dikuatan teh urang apa? Salaku budaya lokal teh diantarana kasunaan teh pakakas sabini. Pakakas. Tadi atur dina OPK ge 10 objek. Eta ge budaya Pamali ge geus budaya Pamali tos teu aya bukan di saeuna mah. Kapungkur mah da kabungkur misalnya orang budak SD ya saya SD aya kakak SMP punten hormat siapa Pamali cenanya aya mah tos teu aya bahasa Pamali terus bahasa sanget ulah kalubeung eta sanget teh lamun ku urang mah eta teh naon namina teh sangar Bang Wawan sangat beungeut Mang Aki sangat artina sangar tuh gitu nah ya Bukadis sareng pasangan kanggo nyapa wargi salam dunya Bukadis ya teh waktu sareng tempat diwujudkeun Bukadis urang sambil ngobrol we Bukadis ya mah mik mah kalah kita live di YouTube. Ibu, kalau besar ningali ibu salam dunia gitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Andri, ya sobat mitra di DPRD Kota Bandung, terus saya Kang Irwan, terus reng-rengan. Ya mudah-mudahan dia Bapak Ibu akan katanya untuk teka sebat. Oke. Bapak Ibu akan teteh menuju streaming di YouTube na Dapsenbut
channel. Luar biasa. Jangan lupa like dan subscribe. Ya, supaya followernya tambah banyak dan nanti Kang Wawan jadi YouTuber. Bisa loh Bu. Sering nambah we teman. Kayak berbagina soalnya Bu, ayo berbagina mohon. Biasa nama gitunya. Ini kalau saya melihat dari judulnya nih ya, Iya. konsistensi garapan, terutama yang bahasa konsistensi. Iya. Kang Andri abdi emut pisan. Waktu abdi awal-awal di dinas selaku kepala dinas, abdi among ka Cibiru gitu ya. Mendakan di Kang Wawan. Diskusi lah. Janten upami atos aya kegiatan anu dina satahun eta tong eureun di saharitaeun ya. Tapi kada konsisten. Janten event tahunan. Nah, ieu oge upami manfaatan ke kangge wisatawan mah upami kegiatan anu tahunan terastos diagendakeun ku kotana. Janten upami wisatawan anu tos tebih-tebih misalnya di Amerika, di Jepang, ka kota Bandung teh teu hariwang ya, tos tebih-tebih aya suguhan gitu ya. Gitu. Pulang pas wisatawan ka Cibiru geuningan teu aya rata. Kamana cenah punya? Kamana ya? Ulah dijantenkeun alasan tapi teh padahal mah nya. Udah dijadwalkeun, Bang. Janten eta sapagoros pisan kan, janten konsistensi untuk event-event pariwisata, event-event seni budaya sareng ekonomi kreatifna. Tah terus anu kaduana panginten tadi wong teh abis teh parantos rapat sareng Satgas ya. Aya berita anu ngabagjakeun lah ya kangge Berita gembira. Seniman ya, seniman sareng ekonomi kreatif. Sesuai dengan Inmendagri nomor 53 tahun 2021 ini yang terbaru numpang enggalna. Nah, itu nuju disusun dan panginten dinten ayeuna ya perwal anu enggal teh keluar. Kegiatan seni dan budaya itu diperbolehkan. Alhamdulillah. Diperbolehkan teh kumaha teh Bu? Dasar. Tapi di atas salah ya. Aduh nama badai dinten ayeuna data di wong teh abdi tektok kawe terasa bagian hukum gitu. Nanging kange indoor heula kan. Laras. Kumagi upami indoor mah terukur. Tah saporsi kan pasti. Tanpa penonton. Aya porsi-porsi gitu ya. Upami outdoor teh harilangna tah aya nu tiasa ngajamin. Kange prokesna. Ya, pilih gitu ya, pilih penonton upami outdoor teh sok sieun kamalina. Laras. Upami indoor mah 15 kunci. Upami di lapang mah baru biasa. Gitu, jantan ya sabar heula ya. Sakedik-sakedik nama indoorna we heula. Terus indoor terus ieu ngawitan kan ieu ngangge teknologi informasi komunikasi, YouTube, sosial media ya gitu. Saya bisa nih ya kamajenganana mengikuti zaman ya. Nginung ka waktu di bapak Nah, nah, terus anu katilu panginten oge kedah diuningakeun ka sadayana. Tahun ayeuna teh pariwisata teh aya temana namina pariwisata inklusif. Nah, Inklusif bahasa Inggris deui wae. Awur saking eta teh Eta teh lawan katana tinu eksklusif. Eksklusif mah kan ngan abdi we nyalira sareng gitu ya. Tah inklusif mah ieu mah teu memilah-milih ya. Janten maksudna upami dikaitkeun sareng kegiatan seni budaya. Nah, pariwisata engke teh tiasa ke telan-telana penari-penarina oge anu difabel oge. Nah, itu bade di ngawitan ya Kang Irwan ya. Salah-salah pasti tahun-tahun kamari ya sekali-sekali gitu nya dinas pariwisata teh osok mintonkeun telan-telan anu difabel ya. Tah ayeuna panginten bade diintenskeun oge janten aya giliran ka aranjeunna oge anu difabel oge tiasa mintonkeun karyana. Ya karena itu tadi tema kita sekarang adalah inklusif, tidak eksklusif saja untuk yang normal pada umumnya seperti itu. Tah eta panginten kawan di abdi. Punten abdi telah. Tadi teh abdi teh diwawancara heula di kebun binatang RRI. Jangan. Tapi kutelanda bukan di dokam oke nyawawannya aya kabar gembira eta kabar gembira atau satwa biasa minton kemah tapi tetap aya pembatasan. Janten ieu teh
kayak prokesna. contoh nu ngawitan ayeuna teh di Muhun, indoor. ieu teh mudah-mudahan janten cungkang. Contohnya. Jantan ngabuka Oh. bahwa kegiatan ini sifatnya virtual yang tidak melibatkan penonton, Nah. tapi tetap berkarya dan masyarakat tetap bisa menikmati hiburan. Ya. Ya, gitulah Pak Ibu. Upami tolapat mah, upami di kayaknya disetujui teh rugi ka 50% indoor. 50%. Tapi tetap prokesna udah disiplin gitu ya, jaga Benar. jarak. Tahu kami di indoor mah kan itu biasa kursi teh biasa di jaga jarak teh ya, di sekitar kita upami diselang-seling, tapi upami outdoor teh eta sangkan biasa ngajamin. Dia mah Bukadis kamandang atau napi tanggapan Bukadis tentang kegiatan hari ini kan mengkolaborasikan dua wilayah, yaitu Cibiru dengan Coblong yang masing-masing dengan mendorong potensi unggulan. Cibiru punya Reak, kemudian Coblong punya Rudat. Kita satukan dalam garapan yang sama, dalam satu garapan yang sama. Tanggapan Bukadis atau napi komentar. Justru saya pisan ya mah ayeuna mah zaman ayeuna mah kolaborasi teh kata kunci. Wow. Sanes kompetisi ya, jantung kolaborasi anu kedah diajukan. Laras. Nah, terus mungkin mah tong ngan dua bungkul panggilkan. Laras. Tak kedah aya sok cobian kemah kapayunnya aya kegiatan rereongan gitu ya, anu mintonkeun eta teh rupa-rupi potensi di kecamatan-kecamatan. Betul. Kurang damel maraton gitu kan. Gitu. Sawengi jeput gitu ya, atau 2 wengi. 7 dinten, 7 wengi. Salah Saminggu. saminggu gitu. Aya tumpukan maraton gitu ya di tiap kecamatan gitu ya. Anu tos utamina anu tos dibina ku disebut par gitu ya. Urang pintonkeun. Tah ayeuna aya YouTube streaming kan eta teh tiasa tinggal ku ieu ku di luar negeri nya. Janten sanes nu di kota Bandung wae. Di luar negeri oge eta kesempatan eta tadi teh hikmah di pandemi teh ieu. Tidak ada batas waktu dan tempat.